mana tuh mana? Aduh, kamu mak. Kajian dititah kurang satik euy. Kita naon? Ieu, urang teh rusuh ieu teh mak. Ditungguan deui ku mobil arek jalan ka Surabaya ayeuna. Tah ieu urang meuli ieu jang incu urang. Nya, meuli mobilan dah ayeuna ka cina mobilan gede anu didorong disok ditumpakan. Ieu, pokoknya Pak pamikeunkeun ka incu ayeuna. Heeh. Pangbejakeun we urang nya ka pamajikan. Jeung ka budak deh. Urang mah langsung mangkat deui jalan ka Surabaya kitu nya. Heeh, sok heeh. Ya kuduna ieu. Jiknya sing nepi nya. Heeh, nuhun atuh nya. Sok buru. Ada sing nepi mah. Duh, aing untung euy aya marabig aing. Heula euy, ieu teh mobilan teh asa menggiur kan. Kumaha sih mun ditumpakannya? Ngajaran urang. Hah? Heula. Bisi aya jalma euy. Lagi dong. Walhur teh aing masieun. Siti kusuk. Asyik. Emang nu bogana ge aing heula. Si ruksak. Tapi pengen lagi ya. Asyik. Kayak motor tak seberat-berat teuing gini kan. Henteu. La ilaha illallah, arekan bocor gini ieu. Aing ya kumaha naas pisan coba geus beurang. Waktu mepet gawe ban kempes. Alah aing. Motor teh teu bisa diajak badami geus ieu mah aing ngadunungan teh nyarekan aing kabeurangan. Dira ka mana? Nih, ugi. Huy. Emak teh ngadedengekeun ya. Wane keur kuku lutus. Deng teuing, karunya teuing lagu ini digawe ban kempes. Mak teh era-era ge kasih opik meta ban ieu. Tugan we kanyat dipake atuh. Ban naon, Mak? Yo emak ngahaja meta ban ti si opik. Ya, jung tugan we kanyat atuh. Allahu Akbar, ari emak teh kira-kira atuh ieu ban kondensal lain ban motor, Mak. Saged tuker pararusingna mah beuki pusing deui. Mobil atuh eta mah, Mak. Deng teuing ja. Urang mah ngahajakeun pan inget ka anak bana kempes. Ini kalah nyarekan lak-lak dasar. Teuing mesti nasib teh.